يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minha etanya marwahul Imam Ahmad jeung eta tetep tina sawareh ahadits ieu masih keneh ngajelaskeun bab juhud henteu resep kana naon ka awewe bab juhud teresep kana dunia. Di antara hadis-hadis anu ngajelaskeun kana juhud ma ari perkara hadis rawahu anu ngariwayatkeun kana ieu ma saha al Imamu Ahmadu Imam Ahmad bin Hambal. Qala nyarios ieu Imam Ahmad qala sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fid dunya rohatul qalbi wal badan warrobbatu fid dunya tutilul hamma wal hazan wa ma qassara abdun fi taatillah illa talahullahu bil ham. Ajuhdu ari henteu resep, ari ngewa, ari henteu hayang. Mana pilihan itu? Pi dunya kana dunya. Jadi maksud dunia di dia teh dunia anu teu jadi bahan, teu jadi alat keur bakal di akhirat. Pokona mah lain dunia pi akhirateun pokona ieu mah. Ari dunia nu mata kurang naon? Nambah-nambah derajat di akhirat mah nambah-nambah naon kasolehan urang anu kitu mah lain disebut dunya anu di dieu. Rohatul qalbi jelema anu teresep kana dunya hiji cenah dibere naon rohatul qalbi eta matak nimbulkeun tenangna hate. Teresep kana dunya teh tenangna hate. Wal badani jeung eta tenangna awak. Rohah teh urang mah rileks, santai. Hate teh ngeunaheun di babawaan teh awak ge ngeunaheun asal tong resep jeung ieu nu disebut juhud teh lain berarti teu boga duit lain bisi aya jalma teu boga duit naon tuh juhud urang mah ayo barang dahar beuki keneh lain nu disebut juhud mah nalika hate urang henteu naon yang harapan urusan dunia teh asugan kuasa asal hirup mah asal hirup aya paling dipake alat keur ngenulungan kana agama siar agama dina aya nangge lain dipake keur ngeunahan lain tukang juhud mah gituan di mana-mana hate urang geus ngarasakeun teresep kana urusan duniawi saala kadarna bae maka hatena bakal ngarasakeun nyaman badanna oge santai. Warrobbatu jeung ari resep sabalikna warrobbatu jeung ari resep di dunya kana dunya saha we nu resep mah tong boro-boro pangkat jelema biasa najan kiai ge hatena resep mah ye bakal naon ka dituna tutilu eta matak manjangkeun ieu robbah alhamma kana kabingung lieur jelema nu lieur teh tina sabab mikiran dunia sabab naon hatena masih keneh resep. Jadi jelema anu pang senang-senangna di dunia teh nalika urang geus teresep kana duit. Tara ngadaharan duit da ya? Tara mah. Ranting mah gayung duit. Mun geus teresep geus geunah. Itu pembagian di anu teu hayang urang naon tuh. Nah, make mungkan itu make teu hayang leutik. Gede. Aya resep kana dunia tutilul hamma hiji matak manjangkeun kana kabingung kana kasusah wal hazana jeung manjangkeun kana kasedih. Jelema loba bingung, loba sedih teh tina sabab hatena masih keneh robbah. Masih keneh dieunteupan ku rasa resep. Beh dituna lamun resep teuing sok sarakah. Wani nyiku batur. Wani ngarampas hak batur. Tah ieu teh.
teu daek ngaluarkeun hak anu kuduna dibikeun ka batur. Ayeuna usumna itu ya. Tadinya di wae ya. Ajo anu kupingkeun. Iya. Nu bararoga sawah mah pokona mah ayeuna teh keur jihad. Nu bararoga sawah mah ayeuna teu boga sawah mah santai wae. Wah aya. Tungguan. Keur jihad ya. Mata ganjaranna gede boga sawah teh. Sabab ancamanna ge gede. Saimbang ya pokona mah. Wa ma qassara jeung henteu gagabah, henteu lalawara. Atawa qassara teh henteu lalai. Saha abdun hiji hamba, tidaklah seorang hamba ngalalawarakeun gagabah hirupna fi taatillah dina taat ka Allah. Dina taat ka Allah artina jelema anu gagabah anu kurang perhatikeun kana ibadah naon tah timbulna illa tala angin bakal nyoba ngabalayan ilab tada angin nyoba hu ka itu si abdun saha Allah jelema anu kana salat kurang pati merhatikeun kana ngaji komo tekeyeng maka tingalikeun ku Allah bakal diuji cenah kunaon diujina bilhammi ku kabingung. Jadi jelema mun aya tiap kali datang bingung jeung bingung pasti gagabah dina ibadah. Semua jauh teh. Masing duitna loba teu matak nutup kemungkinan datangna kabingung bakal datang di mana-mana. Da teu ngaruh masing duit loba mah lain eta atuh puncakna kasenangan mah. Nepi ka mana hate urang dibere rasa ridho kana sagala rupa pamere ti Allah tong boro-boro gede nu leutik ge ridho maka bakal bunga. Ece lamun sanajan dibere leutik tapi ridho bakal bunga. Nu salah kita da leutik padahal mah sawahna atau harta bandana teu gede henteu tapi ridho bunga najon bodog panjang mobil teh ari teu narimakeun mah bakal ngarasakeun kurang jeung kurang. Ieu tergantung nepi ka mana penerimaan hate urang. Tah lamun hate urang bisa narimakeun kana sagala rupa pamere ti Allah eta geus kalentepan ku sifat juhud senang gitu teh. Jadi sumberna kabingung teh eueuh deui cenah taksir fi taatillah. Kurang pati merhatikeun kana ibadah. Sumberna puncakna teu merhatikeun kana ibadah parentah Allah teh puncakna teh adalah di mana-mana urang geus ngalalawarakeun talabul ilmi. Sabab ceuk ulama naon cenah al jahlu ari bodoh teh sumberna sagala rupa doraka manusia timbul teh tina sabab bodoh teu ngarti kana urusan agama ngalalawarakeun pangajian. Wa minha jeung eta tetep tina sawari hadis ahadis kasiroh di tukang tah dua baris dihandap. Qaulun nabi ari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon cenah man aroda ayyutiyahullahu ilman bi ghairi ta'allumin wahudan bi ghairi hidayatin falyazhad fid dunya. Man ari saha jalma aroda eta ngamaksud ieu jalma ayu tia kana yen maparinkeun ayu tia kana yen maparinkeun hi ka itu man saha jalma nu hayang dibere gitu saha nu paparinkeun saha Allah kana naon Allah maparinkeunana ilman kana ilmu saha jalma nu ku Allah hayang dibere ilmu tapi dibere ilmu na teh bi ghairi ta'allumin tanpa ngaji bisa gitu innamal ilmu bita'allum ilmu mah moal beunang kecuali ku ngaji najan anak abuya ari teu ngaji mah bodoh nyangan beda hungkul ari anak kiai mah beda hungkul otakna teu sarua jeung anak naon jeung anak embe beda hungkul sabab naon doa panti luhur genna ge beda genna oge. Jadi otak jelema teh termasuk kecerdasanana bisa diturunkeun ti luhur tinu jadi kolot lamun ti luhur cerdas ka handapna ge biasana ge moal jauh. Lamun ti luhur odok ka handapna ge nya biasana rada adi lanceuk gitu tah. Matak lamun urang hayang boga budak cerdas kudu diakalan kudu jadi kolotna. Bisa diusahakeun. Nepi ka aya di batur mah
sekolah SD teh diaclok-aclok kelas 1 ngajelem ka kelas 3 ngajelem ka kelas 4 ieu mah geus kelas 3 anger teu naik-naik nah make ajeleng-ajelengan gitu pinter cenah SMP na ti kelas 1 ngajelem ka kelas 3 langsung SMA ti kelas 1 ngajelem ka kelas 3 ditanya rahasia sahan ditanya kolotna meureun boga amalan naon ternyata amalanna gampang kami mah geus 16 tahun dawam wudu cenah dimulai ku guru we di bejaan sing dawang wudu anu ngawartosana teh kersana Aang Nuh Gentur putra Mama Satini Gentur sing dawang wudu diamalkeun ku anjeunna dimulai nguping dawuhan eta nepi ka dipasihan putra eta kacerdasana ngelehkeun sakabeh mah areleh ka eta nu jadi bapana tuh tampak kasolehan nu jadi bapa teh ternyata ngalir kana jadi budak kana otakna ieu mah rek ngalakuy we itu wudu atuh rek kumaha budakna meureun nya eta mah penting mun malam Jumaah gitu urang sok malam naon itu Penting. anu sunat 3 poe pan nya malam Senin, malam Kamis, malam Jumaah, malam Sabtu, malam Minggu eta mah bonus. Eta nu dianjurkeun Senin, Kamis, Jumaah. Saminggu teh cenah 3 kali. Jadi ai golongan ahli ilmu na nepi ka nyieun-nyieunna oge dipilihan waktuna teh. Ieu mah balik ngarontok ge hantem wae. Kudu apal waktu cenah. Tapi daripada lompat ka kulona mending irah bae kan. Nu aya da halal gitu eta. Mana tadi teh karek ngajelaskeun ngalekuy itu. Oh, kadi aing iket kadinya teh. Saha jalma nu ku Allah hayang dibere ilmu tanpa belajar, bigoiri ta'allumin ku henteu ngaji. Hartina saking ku dibabarikeun ku Allah teh, seolah-olah saking ku babarina seolah-olah jiga nu teu ngaji we. Tak 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 tarereh gitu jiga Imam Syafi'i 7 tahun sakatalar Quran. Padahal mah teu ngahaja-haja nalan, maca sabalik langsung ngatalan. Cobaan urang cobaan maca sabalik. Wahudan jeung hayang diberenon wahudan jeung kana pituduh maf'ul kadua tina ilman kana ilmu tanpa ngaji wahudan jeung kana pituduh bi ghairi hidayatin bari ku henteu dibere pituduh meunang pituduh tanpa dibere artina saking kunaon atunya biasana lamun urang hayang meunang petunjuk hayang meunang ilmu kudu diakalan heula pan aya nu ngaran ilmu laduni teh ya nyobrai becaan padahal irah teuing atuh jika kersana saha mun itu mama anu kuningan teh mama sobari kuningan teu ngajin teh sapopoe lagi ngangon be tapi brai zaman harita ulama di berbagai ulama bahkan anjeunna disebut teh sumberna patul muin cenah-cenah teh mama sabari teh ka mana-mana ngalayak mama gentur mama sempur ngaguru kadarinya ti jelema anu teu pernah ngaji naon sampai ngangon entak ke bisi urang hayang bisa ngaji ngararangon ngan bedana ngangon domba nu jadi guru nah beda tapi si hayang palalinter mangangon domba mang uha kana balik nyawa tingali ngagebrai caang nyawa caang naon maka naon sumberna cenah yang diberi ilmu kawas kitu dibabarikeun neangan ilmu pal yazhad tah kudu juhud itu jalma kudu ngewa itu si jalma pi dunya kana dunya sumberna eta cenah teh pangna ulama-ulama baheula sararuk sukses dina ilmu teh sabab naon tararapa naon cara ngabuktikeun anjeunna juhud dahar ge jarang dahar sampai sahuap kuat moal beas atawa naon samu sampai sahuap ngan kagak cobaan 12 kali jarang dahar nuduhkeun juhudna mata ilmu na teh ku Allah teh kacida babarina nepi ka naon aya ulama anu lamun anjeunna hayang nakror kitab hayang mengulang deui talaran hasil talaran anjeunna cukup ningali jilidna unggul lamun tengah peuting teh zaman baheula dawuh lampu nyokot ieu we cenah cempor ditoongan katingali jilidna patul muin bray langsung katingali jilidna patul qorik bray langsung gitu
Ya mau katingali ya teh yo wah dracin yo bray. Orang karena itu kan ya. CEO teh. Saking naon eta teh saking ku ladang tapak, ladang juhud. Apik gitu. Teu sa duit, teu sa tampa nanti saha, dahar teu sa pamerek nanti saha. Diterima mana mah aya tamu bawa apel, bawa anggur, bawa lengkeng, ditampi da bisi nyeri hate ngan ditingali inu merekna saha. Pijeun ka monyet. Bikeun ka monyet. Loba di luar na monyet. Aya kituna, kadang anjeunna diundang pangaosan ka mana-mana, mapai kaleuweung dibikeun teh. Anda bika aya protes santrina teh. Atuh cenah daripada dipikeun kaleuweung, ming bikeun atuh ka santri sedekah dieu itu istimewa teh lamun yakin nu dibikeun teh barang halal. Ari barang subhat mah nu teu pararuguh, mending ka monyet teh monyet mah teu kataklif. Kasasatohan di leuweung. Aya kitu eta ke bisi urang kitu naon suara. Urang mah tong boro-boro geus kitu geus dibejaan ieu menang maling paduli teh nyaho ieu. Habek wae urang mah. Mata pantes jeung ilmu teh jauh. Jeung ilmu teh jauh. Wa qauluhu jeung ari dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam, ieu ngadongeng seutik deui ye. Idza ra'aytum ar-rajula qad utiya juhdan fid dunya wa qillata mantikin faqtaribu minhu fa innahu yulaqanul hikmata. Idza ra'aytum di mana-mana ningali aranjeun ar-rajula ka hiji jalma kitu. Imah rajul rek lalaki rek awewe manana. Di mana-mana anjeun ningali ar-rajula ka hiji jalma qad utiya anu nyatana dipasihan ieu rajul. Dibere ieu rajul ku Allah juhdan kana sifat juhud di dunia kana dunia. Lain juhud di dunia tapi juhud kana dunia. Teu dibere resep kana dunia teh. Mun amprok jeung jalma model kitu da katingali jelema ge jarang dahar. Awakna biasa sok kuru. Ya tapi ieu jelema teh boga tatangga kurunya teu nama beuki. Lain teh mah cacingeun. Kuru jelema teh cenah teh. Wakil latamantikin. Jelema nu sok juhud kana dunia biasana ngagabung jeung ieu. Wakil latamantikin jeung kana saeutikna ngobrol. Jarang ngomong jelema teh. Aya jelema jarang ngomong ngan barang akan wae. Lain deui tah mah. Sok aya nu keur ngeureuyeuh mah ngeureuyeuh. Ieu mah keur nyaritakeun di dieu. Saya bala-bala naon tah sok hantem wae. Ngabubungah nu nyuguhan, kana bisi teh nyuguhan deui. Jelema juhud kana dunia saeutik ngobrol. Tah bisi aya jalma kawas kitu. Faqtaribu minhu. Faqtaribu tah kudu ngadeuketan aranjeun, deuketan cenah ku urang. Kudu ngadeuketan minhu ka itu si rajul. Deuketan jalma model kitu. Naon sababna? Fa innahu daksanyana itu rajul sabab eta jalma teh yulaqonu eta mun urang mah naon dipaparinan itu si rajul ditalkin dipapatahan dipaparinan lah itu rajul ku Allah al hikmata kana hikmah. Di antara mana hikmatnya adalah ilmu nafi. Sabab eta jalma anu teresep kana dunia anu jarang ngobrol ku Allah pasti dipaparinan ilmu manfaat. Lamun sakali nyarita teh langsung nyerep perasaan teh lamun tas dirinya teh. Tiap kali amprok ningali rupana ge balik teh sok asa ngeunaheun asa tenang tah. Tapakna sok kitu cenah teh. Tong boro-boro ningali rupana najan ningali bagian tina awakna. Katingali tonggongna hungkul, katingali sorbana hungkul, katingali udeungna hungkul, tempat peninggalanana sok ngeunaheun kana teh cep. Eta teh asli. Ieu mah tong boro-boro ningali baju, ningali beungeut lagi budak. Eta mah lain gitu mah. Yulaqanul hikmah. Nah, keur sakitu heula we. Aya dongeng cenah baheula. Nyaritakeun juhud. Dongengna teh kieu. Zaman baheula Kangjeng Nabi Isa. Ari Nabi Isa zaman baheula urang sok resep nyanyabaan. Kaditu kadieu gitu. Hiji waktu sohiba rajulun Isa alaihi salam. Aya seorang pemuda hayang ngabarengan Kangjeng Nabi Isa. Ceuk anjeunna ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku nu ma'aka. Kami hayang bareng jeung pangarsa. Wa ashabuka. Hayang nyobat jeung pangarsa. Ka mana-mana pangarsa mangkat kami hayang ngilu. Nya geus atuh. Diizinanlah eta pemuda ku Nabi Isa.
pantolako ila satin naharin tuluy eta Nabi Isa jeung sobatna mun berangkat pas pisan di hareup aya wahangan aya kali pajalasa capek maka diuplah eta Nabi Isa jeung sobatna diup duaan yang tagod dayane rek naon rek sarapan da lapar nya duaan teh pas pisan wa ma'ahuma salah satu argipatin mun urang mah eta nu duaan teh Nabi Isa mawa bapau tilu bapau we lah di mana ieu mah bapau mawa tilu ai kitu teh meureun dibagi hiji ewang ceuk Nabi Isa ieu keur anjeun hiji keur kami hiji sesakeun hiji oh mangga di dahar maklum jelema beuki nya teu beuki barang dahar pemuda teh nya teu cukup hiji mah ai kitu teh eta roti bapau nya sahiji pakoma alaihi salam Nabi Isa ngadeg anjeunna bade naon bade eueut minumna ka mana ka cai wahangan da heran caina teh pasariba tuluy minum eta Nabi Isa sumaronya tuluy balik deui pas ditingali bapau eueuh ieu ka mana bapau hiji deui paling moal kusasa ada berduaan pasti eta tah akhirna diinterogasi ku Nabi Isa cing cenajang ceng beureun kitu man akhodar rogib saha nu nyokot bapau eta hiji di geuning eueuh dites lain Nabi Isa hayang lapar keneh lain gitu bisina piring tadi teh direretan di kurang teh pas direret geus eueuh ka mana saha nu nyokot ditanya teu ngaku cek eta pemuda la adri duh kata terang abdi mah gitu nyaho leungit teh nya geus atulah ngan eta hayang nyoba Nabi Isa teh kejujuranana lain hayang-hayang teuing bapau tapi hayang nyoba kejujuranana berangkatlah Kangjeng Nabi Isa paro adobyatan wa ma'ahu khosfani di jalan amprok ejeung mun urang mah rusak aya rusak ngan eta rusak mawa anak dua mawa anakna dua lapar ieu Kangjeng Nabi Isa teh perjalanan geus jauh maka nawan eta Nabi Isa ngaluarkeun mukjizatna padaa ahadahuma salah sahiji ti dua anak rusak digero ku anjeunna naon ngagerona kumaha nya tum hadiah tum hiji tum gitu eta nu hiji rusak teh digero anakna teh hiji nyambeurkeun pada bahahu maka ku Kangjeng Nabi Isa dipencitlah eta anak rusak eta teu tega teu kenlah teu ka protes dipencit hiji indungna nempokeun wasawa minhu tuluy eta digoreng non dibeuleum oh dipanggang gitu wa akala huwa warajul Nabi Isa nuang jeung sobatna teh geus wararep duanana ceuk Nabi Isa pakola lil hospi maka Nabi Isa anjeunna ngadauh ka eta rusa anu geus meunang mencit anu geus meunang nyesetan teh kum biidillah hudang deui anjeun kalayan widi Allah koreja teh hudang deui pek balik di ka indung maneh tah kitu bisi kitu bisi urang amprok di jalan di sawah aya anak domba ya gade urang bencit di dahar urang nu batur datang nu bogana teh protes ieu anak domba urang kalem udang maneh kalayan izin Allah teu udang budak isi rek nurutan riwayat atong borong ngahudangkeun domba ngahudangkeun sorangan kitu udang budak domba bisi boga di imah gitu pakoma tuluy gugah eta saha Kangjeng Nabi saha eta naon eta anak rusa teh padahal apa tuluy ini sugan ari ditinggalikeun mujizat keanehan kawas kitu mah jujur eta pemuda teh ditanya di ku Kangjeng Nabi Isa cing jang man akhoda rogib pertanyaan tetep anggar nu nyokot bapau tadi nu hiji saha teu terang duka anggar keneh wae heuh nya geus atuh mangkat deui lah pas di perjalanan tadi teh rek mentas kahalangan ku kali caina gede akhirna ku Kangjeng Nabi mah dicekel leungeunna hayu ngilu pamasaya alalma maka Kangjeng Nabi Isa jeung sobatna lempangna luhur cai kaget beureun tah babaturanna teh wih dok ieu bisa lempang luhur cai ieu aya kitu teh ku anjeunna teh cing kami hayang nyaho sabak dak ditinggalikeun mukjizat ku Allah ieu kahanehan nu nyokot bapau tadi saha teu apa
apalnya demi Allah unjuk orang dia maksudnya tekopan demi Allah ngawadul oke nyangges atuh jika hiji ditingali ke naon anak rusak ku tadi geus menang mencit geus dibeuleum dihudangkeun dia ternyata teu jujur keneh sakitu ditinggalikeun keanehan lempang naluhur cai ternyata ditanya teu jujur keneh we cing nomor 3 rarasaan bakal jujur ku ieu mah naon tah di perjalanan Kangjeng Nabi Isa ngaliwatan hiji mun urang mah hiji paleuweungan di jalan amprok jeung gundukan ieu pasir jeung gundukan pasir eta pasir ku Kangjeng Nabi digunduk-gunduk ku anjeunna teh kumaha saur Nabi Isa anjeunna ngadauh kana pasir eta kun dahaban jadilah anjeun emas ieu rasaan kudu kieu mah ieu brai teh jadi emas. Oh, eta mata pemuda, da urang eta urang caudik teh. Molotot eta. Wah, ieu beungar ieu. Jadi urang rasaan mah. Ningali gundukan emas. Kan keheula cek Nabi Isa. Ieu emas kudu dibagi 3. Kumaha kitu? Hiji cenah keur bagian kula, ngetesna teh kitu. Sabagian keur bagian anjeun, sabagian di keur nu nyokot bapau. Eta mah urang, bapau urang. Siapa ai dibere kitu kakaran jujur eta mah abdi pisan tadi abdi punten tadi mah aduh hilap abdi pisan cenah nu nyanak bapau teh nyanggeus peker maneh kabeh mangkat Nabi Isa mah ditinggalkeun eta pemuda teh nyanggeus ka aja ditinggalkeun aing beunghar ieu ayeuna mah digembol ku anjeunna teh eta naon teh emas teh di jalan amprok jeung 2 pemuda ningali manehna mawa emas cek 2 pemuda wah iya ya kesempatan ya urang paehan aja jelema ieu mah cek 2 pemuda teh keula kan ulah wae pasang paeh-paeh wah ieu daripada maehan kaula ieu duit jadi haram emasna ieu mah kula ridho ieu kajian jadi halal naon tuh rek dibagi 3 ku kaula kumaha kieu sabagian keur kaula sabagian keur anjeun sabagian keur anjeun ieu mah halal ieu mah lain haram heuh nyanggeus aing geus kitu teh geus dibagi 3 tah lain da urang teh pirakunya najan boga emas ngagunduk loba oge beuteung lapar mah anger da moal ngegegelan emas heueuh nya cing atuh salah saeutik ti anjeun duaan coba saurang sina meuli ka ditu sugan tah ka pamanukan meuli dahareun meuli naon sugan meuli martabak heuh nyanggeus cek nu mang ieu mangkat nu saurang teh nu duaan di dieu badami ieu emas lepar lamun bagi 3 mah naon mending 50% heuh nya engke nu itu ke manehna pas datang urang paehan kuduaan wah bener geus mulai ngaraksuk tah sarakah asup cek nu di ditu cek nu balanya meuli martabak ke heula ieu teh nya dibagi 3 mending peker sorangan bae wah ieu leuwih saraka pisan kumaha carana nya kieu we ayeuna martabakna urang asupan engrin naon aja obat nyamuk naon sugan racun anjeunna teh memeh babal di jalan teh dipurulukan heula wah pulukan racun pokona ngahakan ieu paraeh da jelema nyanggeus bawa koreknya pas datang martabak dituno langsung dihabakan ku duaan sampai ka maotna eta jelema tuluy geus kitu ayeuna tinggal bagi 2 memeh bagi 2 urang dahar heula didaharlah martabak ku duaan tungtuna paeh kabeh kumaha emasna mah angger didinya keneh kapangihna teh da kulebe emasna aing kitu teh kumaha cenah tapamata wa baqiya almalu fil mafaja akhirna eta harta emas teh dileuweung ngagunduk wa ulaika salah satu qatla eta jelema nu tiluan parebut emas pararae kabehanana haulahum ngurilingan emas eta geus maranaot pamarro Isa alaihi salam bihim Kangjeng Nabi Isa ngalangkung pas ngaliwatan pemuda 3 tuluy dihareupeunana aya emas ieu pemuda pararae kabeh kumaha aipek teh eta Nabi Isa waktu harita anjeunna didampingi ku para jamaahna ku para sahabatna cek Nabi Isa ka para sahabatna hadihid dunya pahdaruha tah ieu nu digaran dunia teh pahdaruha anjeun kudu waspada anjeun kudu sieun kade loba jelema pasti yang merebutkeun eta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi idfa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi Tarzuqal amana abdi tawassul kupangaosan abdi tawassul kupangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembara